Bismillahirrahmanirrahim. Rupi'a an ummati al khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Rawahut Tabrani. Rupi'a dileungitkeun tuntutan. An ummati ti umat kuring. Naon al khata'u kasalahan anu teu dihaja. Wan nisyanu jeung poho. Wama jeung perkara ustukrihu anu dipaksa itu umati alaihi kana emak. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis saha At-Tabrani Imam At-Tabrani. Janten saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat kami bakal dileungitkeun tuntutan lamun eta umat kami teh ngalakonan tilu perkara. Hiji, al khata'u kasalahan anu teu dihaja maksudna mah. Dina hartos lamun aya umat kami cek Nabi Bandung nulis eta. Lamun aya umat kami ngalaksanakeun kasalahan anu teu dihaja, maka teu nanaon da teu naon da teu dihaja. Ieu seperti kumaha? Seperti kieu ya. Pajak teh bade nyolokeun listrik kabel listrik. Tujuan pajak pangna nyolokeun kabel listrik supaya naon? Supaya hurung we. Supaya jalan naon listrikna dicolokeun. Ari pek teh da teu apal pajak mah. Dicolokeun cek pajak teh poek ieu teh. Ngaracaang lampuna dicolokeun ku naon teh? Ku pajak teh. Nah, pas dicolokeun teh aya si jaed ujug-ujug cilaka kasetrum. Tah eta ngaranna naon? Kasalahan anu teu dihaja. Da pajak mah nyolokeun listrik, nyolokeun eta kabel teh tujuanana supaya caang lampu hurung lampuna. Ternyata pas dicolokeun si jaed kalah kasetrum cilaka. Nah itu pajak teh rupiah eta teh. Dileungitkeun tuntutanana dina hartos pajak teh henteu naon? Henteu doraka. Tidak disengaja. Mun pedah anger kudu naon pajak teh. Aya we basa-basi mah hampura eta teu apal urang mah kalah kudu kitu. Tulungan si jaed teh anu kasetrum teu kahaja ku saha teh. Ku pajak teh ulah kena-kena cek Nabi. Moal doraka ieu da teu dihaja. Maneh we masih geus tah ulah kitu. Hartos. Nu kadua anu matak dileungitkeun tuntutan teh wan nisyanu jeung poho. Jeung naon cenah? Poho ngeun pohona, poho anu teu dihaja deui sami. Poho anu teu dihaja jeung poho anu lain lalawora. Seperti kieu ya. Pajak teh teu naon? Teu salat maghrib misalna teh. Kunaon? Poho. Kusabab naon cenah? Poho bari pohona ogen. Poho teh salat maghribna ogen pajak teh teu dinaon? Teu dihaja. Tur pohona pajak teh salat maghrib teh lain poho anu lalawora. Gambaran kumaha? Gambaran pajak teh cek dina kitab Sapinah mah, Sarah Sapinah mah
pajak teh keur macaan kitab ilmu agama Bandungan. Pajak teh macaan kitab fikih, pelajaran syarat salat misalnya teh dibacaan ku pajak teh jam 5 sore teh. Ku pajak teh dibacaan. Saking resep na jeung asik na pajak macaan naon pelajaran fikih syarat salat nepi ka kabablasan pajak teh poho henteu salat maghrib kalahka datang kaburu datang waktu isya. Ya we hayo we jongjon bacaan syarat salat. Hah? Nya kapanan kaburu datang salat isya, ai salat maghrib henteu. Dah asik naon bacaan ilmu fikih syarat salat di jam 5 sore. Bakat ku betah dugi ka poho eta mah lain poho di haja eta mah lain poho lalawara. Da maksud pajak mah dah teh nama tadi teh jam 5 teh arek ngalaksanakeun salat maghrib. Ngajam pajak teh nah teh nya ngan jadi poho. Tah poho eta teu matak doraka. Tapi anger salat maghrib mah kudu di naon? Di kodoa. Nu katilu anu matak leungit tuntutan ti umat kami teh saur Kanjeng Rasul wa mastukrihu alaihi. Naon wa mastukrihu alaihi teh? Lamun dipaksa otomatis anu maksana teh jelema anu kuat saluhureun urang kekuatanana semacam kieu. Pajak teh bada ditemak sirahna. Cek anu ek nemak sirah pajak teh. Cek kela kagok. Cek anu rek nemak sirah pajak teh. Sok sia. Lamun maneh teu ngabatalkeun kana puasa misal. Maneh ditemak sirahna. Ngabatalkeun puasa. Tah pajak teh ngabatalkeun puasa teh eta teh pernah dipaksa da bakal ditembak. Tah gambaran kitu ngabatalkeun puasana teh teu doraka pajak teh. Da dipaksa. Da lamun teu dipaksa mah moal naon? Moal ngabatalkeun puasa. Tah kitu pelajaran hadis ayeuna.